pangdang Mangjaya badai ngabantuin carios enggal. Carios enggal ieu karangan Rai Salira, judulna Para Mitra Padepokan Sebaraga. Ini gambaran geus jelas dan carios naon ieu mangga urang ngakawitan bae. Carios nyambung rekayasana Rai Salira judulna Padepokan Sebaraga dina bagian mundaran. Caturkeun kaayaan di hiji pileweungan. Mucik nyarbut mah eta pileweungan teh katelah pasir kondang. Eta patempatan kacida pisan sangetna. Urta matak pika keungin pikeun jalma-jalma. Sabab cenah eta tempate masih keneh kasebut loba keneh satogarala. Kayaning maung macan orai jeung rea-rea deui cenah para mitra sadaya satogaralak segini. Hal ieu nu jadi sabab taya saurang oge nu wani ngadeuketan. Sok komo asup ka eta tempat mah. Mun pareng ngalasuluh oge teu nepikeun ka eta tempat tapi ukur sabudeureunana we cenah. Nu ngadeuketan eta nu disebutkeun pasir kondang teh. Atuh kitu ge rada jauh lantran sieun ku sato garalakna. Sato berhala nu garalak nu jadi pangeussi eta tempat nyatana leuweung pasir kondang. Jeung deui dina waktu harita maka sebutna ge leuweung tutupan. Hal eta beureun dijaga sangkan jalma-jalma ulah daratang ka dinya. Jeung deui mun wani datang raga bagianana nu kudu disebakeun ka eta nu disebutkeun leuweung pasir kondang. Para wargi sadaya tapi teu kitu ari sabenerna mah. Sok sanajan nya eta leuweung teh tempat sato-sato nu garala, tempat sato berhala anu cenah ngandung racun. Tapi sabenerna mah mun pareng urang ngambah ka tengah-tengah eta tempat horeng teh nyata di tengah eta pileweungan teh aya hiji imah leutik nu memang matak pikabetaheun kaayaanan katempona eta saung teh najan hateupna dijieun tina ieu tapi teu burung resik jeung nyari katempona asri kaayaanana asri libarat moto juang Kabupaten Kuningan. Dijieun eta imah teh tumuwuh mangrupa-rupa pepelakan ubar jeung lalam nu nanakeun eta imah teh aya nu micingan. Dijieun eta imah teh teu pati jauh bet ngagolontor cai walungan nu memang herang ngagenclang kaayaanan matak pikaresepeun matak pikabetaheun matak pikabitaeun anu keur haridang bayeungan. Hayang gira gancang cenah ngegejebur hayang gancang cenah atuh cenah maneuhanana nurukeun cai dina eta kokocoran cai di sisina katempo bet aya batu gede nu geus harita para mitra geus serang bangun para wargi sadaya minang pisan dipake nyeuceus lantaran katempo urutna. Lamun disidik-sidik mah siksa hawe eta tempat teh atawa eta imah teh ayana di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu jauh ka dieu leuweung ganggong simagonggong ceuk ujaring carita urta kasebut sanget lantaran puguh mata ka para mitra sadaya pika ini. Tapi lamun di deukeutan masih horeng sabarutna mata pika betaheun lamun tema urang ngadon cicing atawa ngandrek di eta ini. Rek teu betah kumaha kaayaanana tadi digambarkeun. Cai ngagolontor herang ngagenclang para mitra tina pancuran. Atuh tutuwuhan jararadi di dinya. Aya kulah ge lautna pating di diben. Sedangkeun jauh ti eta ini. Nu kira-kira 50 meter. Katempo aya 2 jajaka keur tarung nifragot naker. Nu sarua ngorana sarta sarua kekerna, turta sarua papada bedas tanagana. Nu saurang make pakaian hejo sedengkeun sabuk jeung iketna warna beureum. Sedang nu saurang deui sarua pakaian hejo sedengkeun
sabuk jeung iketna warna hejo. Katempo duanana pada pelit, turta pada linghas, boh dina nyerang, boh dina naki serangan lawan. Katempo tutuwuhan nu laleutik, geus papada parotong akibat kaharita teh katincakan kudua jalma, kudua jajaka nu keur tarung. Maklum atuh, dua jajaka keur meujeuhna beblek kesenteng, keur memeujeuhna balak kesenteng, atuh cenah buta tulang buta daging keur memeujeuhna gede tanaga. Dina nggoning tarung teh ragotna keur silih sepak, silih tonyok, silih bebeutkeun turta silih banting, tapi duanana ge bangun pada kuat. Saimbang, duanana pada hebat, duanana pada pelit, jeleng si iket beureum naga jeleng ka tukang. Srep manehna nyabut bedog. Nempok kitu teu eleh set. Ma atuh srep si iket hejo ge nyabut bedogna. Duanana pating lalejeg bari neangan bongohna lawan. Panon duanana meuni katempo linghas. Munanakeun dua jawara pilih tanding. Kituna teh bedog masing-masing geus disiapkeun pikeun ngahanca lawan. Sak iket beureum mimiti ngayakeun serangan. Bedogna harita meuni nyeleber nu maksudna rek ngahanca tak-tak beula si kenca. Si iket hejo da puguh geus siap ditatadigkeun. Nempo si iket beureum nyerang teh, manehna ukur ngageserkeun suku katuhu ka hareup katuhu. Bareng jeung kitu bedogna dipake nakis bedog musuh. Ko nyerang bedog diadu kalawan ngapuri nyai, ngaluarkeun kembang sun. Si iket beureum rada ngoloyong bangun eleh tanaga, tapi bubuhan jago, dirina geus bisa ngawasa deui dirina. Kuda-kuda harita teh dipancuhkeun deui, kalawan teu antepan seak bedog diarahkeun deui. Nu maksudna rek ngahanca cangkeng si iket hejo. Tapi si iket hejo ge teu eleh rikat para wargi. Bedog nu nyeleber teh harita ditakis ku bedog deui. Ko nyerang, soa meuni ngago nyerang. Nganakeun tarikna, boh nu nyerang, boh nu naki. Ngan si iket beureum bangun rada pelit harita teh para wargi. Teak suku katuhu nyapu, suku kenca si iket hejo. Ngagerakan anu disebut cenah gerakan sapu jagat teh. Atuh suku si iket hejo bisa disapu. Dak si iket hejo nang tarak bengkang. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Kocapkeun para wargi sadaya sakumaha kaumi. Si iket beureum mimiti ngayakeun serangan, bedog nyeleber nu maksudna rek ngahanca tak-tak beula si kenca. Si iket hejo da puguh geus siap kita tadi mula atuh. Nempo si iket beureum nyerang teh, manehna ukur ngageserkeun suku katuhu ka hareup. Nyaeta ka katuhu. Harita ge para mitra bareng jeung kitu bedog dipake nakis bedog musuh. Ko nyerang bedog diadu kalawan ngapuri nyai ngaluarkeun kemampu. Iket beureum rada ngoloyong bangun eleh tanaga, tapi bubuhan jago. Dirina geus bisa ngawasa dirina, kuda-kuda harita panji-pancuhkeun deui. Kalawan teu antepan seak bedog diarahkeun deui. Maksudna rek ngahanca cangkeng si iket hejo. Tapi iket hejo ge teu dikeun kitu wae lamun cangkeng rek dibabad ku musuhna. Harita si iket hejo rikat, bedog anu nyeleber ditakis ku bedog. Ko nyerang, sora meuni ngaku nyerang. Nganakeun tarikna, boh nu nyerang, boh nu naki. Ngan si iket beureum bangun rada pelit. Seak suku katuhu nyapu suku si iket hejo. Suku si iket hejo harita teh disapu dina gerakan sapu jagat. Sudah iket hejo nang karak bengkang. Iket beureum pinikeun eta kasempatan. Ukur nang karak bengkang gancang diburu. Kalawan congo bedog ngancam dada si iket hejo.
ngan untung sikat hejo ge teu eleh bisa kurentel maneh ngagurentel tin awak dina gerakan iping otot bedogkeuna kalawan hancep dina tani meni jerona lamun pisigna gurentel tin awak dina gerakan iping otot geus pasti we meuli sikat hejo harita teh katidu harita para mitra sikat hejo gancang hudang kalawan pinikin eta kasempetan waktu sikat beureum keur bongkok nyabut bedogna sikat hejo gancang mata suping alayang nyelebar ngarah kana cangkeng sikat beureum cabron cangkeng sikat beureum keuna pisan sikat beureum ngagero bakat ku nyeri bru sikat beureum namru sedengkeun bedogna nancem keneh dina taneuh kacan-kacan tapi bangun teu boga ka nyeri morejat sikat beureum morejat deui tuluy pasang kuda-kuda bari panon molotot ka sikat hejo sedengkeun napas renghap ranyug kalawan kesang geus ngagarajag dina awakna katempo duanana patya tu harita teh pating darangong deui sarua wani sarua ketisna dina kayan kitu gero sikat hejo ngagero ha awas serangan diturang cenah ngadenge eta hal sikat beureum gancang ngalieu ka tukang kirana dilalepkeun ka hana beletur hiji batu cukup gede meninggal beletur rek ngancam sirah sikat beureum jebron keuna kana tangka nu aya hareupeunana sikat beureum mun ikat ngirikat ningkah mah tan wane batu keuna ka sikat hejo oge da puguh hareupeun pisan abuna keuna ka sikat beureum waduh kawasna mah aya musuh norek ngahancang ngaganggu ka urang yen keur latihan cek si ikat beureum para mitra harita teh bari ngagajleng kajigireun sikat hejo sarta panon manco ka hareup ka urut datangna batu tadi salabar deui gigireun maranehanana katempo deui aya nu nyelebar lep duanana darongko ningkahan serangan kebru katempo ninggang tangka nu aya gigireun manehana sikat hejo jeung sikat beureum duanana papada musirkeun perhatian ka sabudeurieun eta patempatan si horeng sarimana horeng si ikat beureum jeung sikat hejo teh para mitra nyaeta saguru saelmu anu mana manehna keur ngelatihan bari ngasakeun elmu nu katarima ku guruna ikat beureum harita nyarita bangsat sia saha si lain naon sababna pangna si lain ngaganggu ka kuring duaan nu keur latihan cek si ikat beureum bari hohoak bari panon rarat reret ka sisi kagigir bangsat keluar si anjeun lamun nya anjeun saurang satria turta jago lamun anjeun kasebut lalaki langit lalanang jagat buru-buru keluar sia ulah ngabongohan kitu keluar sia lamun anjeun wani cek si ikat beureum deui nangtang ka jalma nu ngabongohan sedengkeun si ikat hejo mah teu nyarita naon-naon para wargi tenang we kaayaanana tapi sok sanajan tenang ge dirina mah sayaga cek paribasana sarincing pageuh kancing saringset pageuh iket lantaran manehna lamun diserang ku anu ngabongohan lamun kurang-kurang sayaga mah geus pasti kana cilaka jeung deui tetep yakin yen si ikat hejo manehanana teu kudu loba carita bari manehanana ngabagi reret ka sisi kagigir bisi aya serangan dadak-dadakan dikanyahoan ti tadina ujug-ujug di hareupeun manehanana geus ngajega saurang jalma nu katong ngatempona beungeutna pinuh ku bewokan pinuh para mitra sadaya nyaeta ku bewok harita ge para mitra awa pinuh ku janggot jeung puguh we dua jajaka sakedapan kaget para wargi lantaran teu kanyahoan ti manana ujug-ujug geus ngabedega saurang jalma hareupeun manehanana ngaso heula para wargi ngaso
ininya sikanyahoan kita di ujug-ujug dihareupeun manehanana para mitra ngabedega saurang jelema nu katempo beungeutna pinuku godeng nya tepung para mitra jengjang waktu tekuni itu wae kaayanana uguh wae dua jajaka sakedapat makagu lantaran teu kanyahoanan ti mana-manana ujug-ujug geus ngabedega saurang jelema hareupeun manehanana Ikat hejo harita tuluy nanyakin sahari anjeun jeung naon tujuan anjeun pang ngaganggu kakuringgoan sok bera jawab ceuk si ikat hejo kadaluluy nyaritana itu saperti si ikat beureum nu sentak senhor cara tadi bagasnya jeung di mana anjeun naon sababna pang ngaganggu kakuringgoan jawab sia di paehan sia kuy si ikat beureum menituruji sarta sentak senhor ka jelema anu harita teh godegan nyaan rada beda antara dua jajaka nu hiji marada kalem sedang nu hiji deui para mitra juga nu babari ambak sedengkeun eta jalma nu ditanya ti teh anggur nyereng bari panon ngabagi reres ka dua jajaka nu aya hareupeun manehanana pok eta jalma teh nyarita Nunilika kana sora nama eta jalma tegus api-api. Arahnya dua anjehnya nyangka kau ya itu. Cek eta jalma anggur malik cuman. Ya, saya di jalma nu ayarpun dewek deh. Dewek duaan. Lintan di ayeun. Sok dia jawab. Saha ngaran silai. Jeung naon sababna pangna ngagamu ngakuring duaan. Nya silai ngerek sebaraga. Cek ngerentin raja ke dewek duaan cek si ikat buru situna bari panon mentrong ka eta jalma teh oh jadi hayang tuh dipikir-pikir mah cek si jalma ngadon hahehe uguh we si ikat beureum teh utamana pohara beuki ambekeun nakeran ret ka si ikat hejo bari pok ngareta budak Jeung teluk-telek antepun ye, data urang kudu ditindak ye. Sabab geus kumawani ngaganggu ka urang duaan. Keur ngamalkeun pangarti. Moal boa ieu jelema teh boga niat jahat. Boa teh mata-mata ka urang duaan. Keur ngalungti ka aya urang duaan. Sakituna, pokona ulah cicingeun urang ieu. Urang warah ieu jelema tuman kuduaan lah. Yang nyaho we, ceuk si ikat beureum ka si ikat hejo. Si ikat hejo teu nemalan tapi ngadon mencrong ka jelema nu aya hareupeunana anu hareupeun manehanana duaan. Si jalma teh nu geus rada aki-aki harita teh nyarita deui. Memang teu salah ujang. Teu salah ujang. Yen kaula datang ka dieu boga pamaksudan rek ngajorag ka guru aranyeun duaan. Nyatana nu ngaran si Mingkara ya ku kaula rek ditindak kalawan rek diarah patina deuleu lain kaula rek sebaraga ka dieu tapi kaula rek mentaraga ka dieu deuleu ceuk eta jalma aki-aki bari mencrong kanu duaan. Para mitra sadaya demi ngadenge eta caritaan si aki-aki puguh we nu duaan teh nyatana si ikat beureum jeung si ikat hejo pada pating rarenyan reuas taya papadana lir ibarat dibentar gelap tengah poe ereng-erengan bari silih reret tuluy marencrong ka si aki-aki teh pok si ikat hejo cumarita kumaha pangdenge teh didinya rek ngajorag ka guru kaula duaan. Nah aya pasualan naon atuh pangna anjeun rek ngajora ka guru kaula teh ki cing sok caritakeun nu jelas ngalah babari kaharti ku kaula duaan. Ulah kitu ulah jojo rek ngajora ka guru kaula we cing sok caritakeun nu bener jeung deui di mana atuh si aki teh pangna jauh di jugjug angang di teang nepi ka ieu padepokan. Cek eta si ikat hejo bari mencrong hagi sameme cilai ngajora guru kuring. Ya lawan heula kuring ye duaan salaku muridna deuleu. Ya moal cicingeun muridna lamun guruna diganggu. Moal cicingeun muridna lamun guruna sia diharu biru. Sok sia.
cek si ikat beureum. Ituna bari jeung ngalagar bedog, red kaki ikat hejo pok nyarita. Teu kudu diajak badami lah muda lah, tuman nu kieu mah. Babad we cokorna tuman. Potongkeun cangkengna. Tuman lah, pisakeun hulu jeung awakna. Yakin kudu disidak ieu mah. Itu hungkang rek ngaganggu ka guru urang. Tuman jelema kieu mah. Ya, aki tampanan bedog dewek ieu. Cek si ikat beureum. Kituna para mitra sadaya teu miceun waktu deui. Siap harita si ikat beureum ngaheumbatkeun bedog. Maksud rek narok sirah si Aki. Sedengkeun si Aki bangun anu babarieunnaker. Miceun serangan eta lawan, jeleng si Aki luncat ka gigir. Plos bedog si ikat beureum teh ukur ngadek angin. Puguh si ikat beureum teh para mitra rada ti jojolong jong kabawaku tanagana sorangan. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita para wargi anu mulia, kituna teh teu miceun waktu deui seak si ikat beureum ngaheumbatkeun bedog. Maksud rek narok sirah si Aki. Sedeng si Aki bangun babarieuna keur miceun serangan teh. Jelem si Aki luncat ka gigir. Plos bedog si ikat beureum teh ukur ngadek angin. Puguh si ikat beureum teh rada ti jojolong jong kabawaku tanagana sorangan. Tapi aneh si Aki teh tibang nempokeun we. Sok padahal muniat mababarieuna keur pikeun si Aki ngahanca si ikat beureum. Lantaran keur leungiteun kasaimbangan. Nempok itu si ikat hejo ge asa dihatean, sak dirina ge narajang si Aki ku bedogna. Jeleng si Aki ge nyingkahan deui serangan si ikat hejo. Si Aki ngabedega bari mencerong dua jajaka pop si Aki nyarita semungahina. Geuning, teu bari sang ngadek murid saurang jago deh. Ayo, ngadon ti jojolong jong kitu geuning. Hayo geura hurup yeuh dewek. Geura caca gari bisa mah. Tadi kumaha nika ngomong. Cenah rek nyacak dewek ngajarkeun. Cing sok hadieu. Kaluarkeun bedog anu teu as. Bedog nu seukeut pikeun nyacak dewek. Cik si Aki malaur nangtang kanu duaan. Atuh puguh para mitra nu duaan teh ngarasa panas ditangtang kitu ku si Aki. Sokomo si ikat beureum malantaran bangun nu gede amek naker. Sia, ngahina sia ka aing ha? Cek si ikat beureum. Kituna bari ngagajeleng ka gigireun si Aki. Sedengkeun si ikat hejo ge ka gigireun si Aki. Kenca katuhueun ayana. Sok dewek geura kadek ai bisa mah kumaraneh duaan sia ujang. Geura kadek deuleu. Ceuk dewek ge geura nyangan bedog nu seukeut. Samemeh rek ngadek dewek. Sok atuh kadinya. Cek si Aki bangun teu ginir nempo borelakna sisikeut dua bedog. Nu dilagar ku dua jajaka. Kituna ngadonangkeup harigu samalah make jeung peureum sagala rupa. Kituna pok nyarita. Oh pujang, kadek awak Aki ai bisa mah. Pokna bari nantang. Puguh we pohara ambakkeunana nu duaan. Miceun waktu deui seak nu duana pada-pada ngaheumbatkeun bedog. Maksudna mah cenah para mitra rek ngahanca kalawan disakalikeun awak si Aki sangkan cenah para mitra paeh sapada hari. Ngan aneh sajorelat awak si Aki ngadak-ngadak ngiles. Para wargi sadaya leungit tanpa lebih ilang tanpa karana sareng waktosna kabeujeun teh. Sahaya si Aki para wargi antasan ini. Mang Jaya sapara kancan haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar.